Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahi ya ngawitan ngadamal abdi syairan neda berkah ti pangeran malah mandar karomatan eling-eling ihwan sing emut kana siksaan eureunnan ka maksiatan masing emut ka pangeran elingkeun siksaan kubur nu aya dina pitutur emutkeun sadaya dulur banget pisan siksaan kubur. Siksa kubur ngawitana teka pendak sareng ahlina ruak liek tayak baturna komo deui ibu ramana poekna taya hinggana kajaba padung baturna kaduhung taya bandingna lalawora kana solatna kasahanyuhun kentulung lian ka Allah nu agung siksa Allah anu agung sengsara dan henteu suwung barang jalmun karwanakir mataksieun kalaletir mariksa bari ngagidir nu mata kudu jeung pikir nu ngahirkeun kana salatna henteu nyaah kana jasadna henteu sieun di akhirna disiksa kabina-bina tuluy disiksa jasadna digancetana awakna tina suku kana awakna parocok iga wekasna diurug seuneu naraka kutina banget na siksa panasna taya hinggana ti naraka meunang nyeungeutna tuluy jasad gegeroan tapi taya nu nulungan dunya mah henteu nulungan angin amal jeung imanna tidinya nurunkeun deui siksaan leuwih ti tadi piwarang Allah sahiji katelah orai nu sakti Sujaul akro ngarana nu didamel besi kukuna hurung ngagebur panona rubak pisan calangapna tuluy orai tuluy urang dipariksa ku orai sujaul akro bari ngomong nu mariksa anjeun teh bakal disiksa sabab anjeun tinggal salat ibadah osok diliwat henteu emut kana amanat siksa banget di akhirat tuluy orai teh nenggeulan ku ijina ti pangeran kuku teu jeung aturan
taya pisan keadilan. Barang ditenggel jasadna tuluy amblas kana taneuhna kutina hawa bedasna 70 hasta jerona. Terus pisan salawasna lamun can seep dosana disiksa eta jasadna asa hancur salawasna. Tah sakitu abdi mitutur kasadaya dulur-dulur urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.